Punten. Wak, abi minta hampura ka Uwa, abi rumah sagede dosa ka Uwa. Dihampura pisan ku Uwa. Uwa ge sawangsulna. Nyuhunkeun dihampunten ku Endai gitu. Nyaan Uwa moal ambek. Moal. Ari kitu kumaha? Penting abi hayam Uwa dicolong ku abi pake botrang. Astagfirullahaladzim, ari maneh kumaha sih? Cenah moal ambek. Oh. Bobogohan jeung randa beak sagala-gala-galana. Bobogohan jeung randa beak sagala-gala-gala-galana. Bobogohan jeung duda menang sagala-gala-galana. Bobogohan jeung duda menang sagala-gala-gala-galana. Ngomong naon ye? Naon Kang? Ngomong naon bieu? Akang bieu ngobrol naon? Nyanyi akang mah? Sarua nyai ge nyanyi. Ring nyanyi-nyanyi duda menang sagala-galana. Mantakna Kang, ari ngobrol rasa kecap-kecapna nyeri hate nya. Tuh lah nyeri hate kumaha. Si Akang keur naon? Nya kayak kadinya ulah gandeng. Ulah riweuh ieu mah ya si Nyai. Nelpon jeung saha si Akang? Awas pona. Kang. Si Akang ka mana? Tawa salah tempo. Salah tempo meureun. Aman. Aduh. Heg, si arek lompat ka mana? Mau bisa kabur pokona. Nempo awak tidak kieu. Aduh, mantap nah. Halusnya? Halus pisan atuh. Resepnya? Aduh, resep pisan. Jeung pamajikan halus mana? Halus ieu atuh. Halus Nyai. Halus nyai, gitu dia. Aduh. Si Nyai. Astagfirullahaladzim. Akang. Tai. Telepon ti saha, Kang? Bos Kai nya, diangkat heula ku Akang nya. Iya, Kang. Halo Kang. Halo Neng. Akang di mana? Ulah makan telepon ayeuna. Kumaha kitu Kang? Akang jeung si Nyai, kayak ditelepon deui penting nya. Oh, hun atuh diantos. Oke. Sip. Tadi Kang nelpon. Bang Kai nyi, ngajakan ngalongokan Kai. Ngalongokan Kai naon, Kang, peting-peting.
Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya Halo Kang, Nyi, kamu asak can? asak atuh Kang. Oh nya, Kang balik atuh. Ah Kang sok, ya tinggal nyambel dah. Siap, siap, siap. Oke. No, 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 no. Halo Neng. Nya, Kang mangkat ayeuna. Kemana Kang? Akang hayang ngompo Nyi, tapi nyeri tuur. Aduh. 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 Waduh. Set. Aduh. Nyi istirahat dulu ah, capek euy. Ayo Kang. Aduh. Kesel nyinya euy, ari hirup dina curug batu rumah. Nya pogoganan Kang. Kan lamun aki baheula henteu mere wasiat mah hirup urang moal saripuh kieu Kang. Emang aki mere wasiat naon Nyi? Baheula aki samemeh ninggalkeun wasiat ka Nyai. Kebon anu 5 hektar, sawah nu 10 kotak, imah anu tingkat, ulah dijual sing sakumaha butuh nage. Nah kumaha kitu Nyi? Sugan ari kanjat dijual mah dijual be, ame keur modal. Ulah Kang pepeje dan nu batur. Terus lang didongengkeun atuh ari nu batur mah. Percuma sholat kau kerjakan, percuma wiridan kau bacakan. Kalau sama suami ngalawan, apalagi sampai melototan. Ngomong naon dia? Ngomong naon dia? Mau kena nyanyi? Nyindiran maksudna? Nah, tuh nya cancan acan geus nyarekan bae deui. Dah. Anja. Akang, ka mana? Ka warung sakedeung. Dagoan Kang, cicing dagoan heula. Naon pak kitu? Yeuh. Jong Kang rek ka warung mah. Kalau mau bisa ulin ada juga kieu mah. Kang, pangisirankeun ye. Hese ni pabelit. Kang, bau karek diteuk-teuknya. Ulah Nyi. Nyaah. Nya aku mah diem nih pabelit di bahareudang teu ngarasakeun akang mah. Sok Nyi rek diteuk-teuk mah masih rek gundul gen anu wayahna.
Wayahna naon, Kang? Wayahna can panjang mah bukna, akang mau balik. Kang, kira gugah Kang, teu siang. Nya, Kang, kira hudang geus beurang. nya. Ari sia Kang, rek hudang moal geus beurang tuh kopina geus asak. Nya, nya. Nah, ari sia, arek hudang moal. Meni kabina-bina teuing beki-beki teuing molor. Usaha naon ka ditu? Mending geus pegel ti koro belas digorowokan. Hese anak hudang teh.